Lain bukan sanggup tuh setik malah sapiring mah ayeuna. Gua sanggup teh ngejo urang oge buka oge kuti bang ngadahar kopi hungkul. Sarua urang oge kopi nanti buka teh di timang karet ngopi we bete. Jeung gorengan hiji urang teh. Teu nyamu urang oge. Atuh tuturut wae kabona kunaon atuh make teh nyamu. Urang teh lain kunaon euy. Rasaan teh pias teh loba keneh dina buyung teh geus eueuh aing kurang-kurang ngabuyung ceng teh geuningan buyung teh kosong. Biasa. Urang mah beas mah aya, ngan urang mah teu boga magicomna. Nyata urang mah magicom mah aya nyata. Beasna eueuh mun eueuh samata-mata acan nyata duh aing mah sugan teh loba keneh kamari teh. Bala jong-jong we cen teh. Udah sarua urang ge can nyamun, nyamun mah nya dibere we meureunna. Kayak bisi teu percaya tuh urang dicopot wadahna uhan. Wah, wis sugan gitu tadina maneh teh duh boga gitu sakalian orang rek menta we sa kiring mah sakalian ayeuna hungkul saur mah angke kumaha deui rek menta teh ka batur teu boga pisan tuh kosong pisan aing mah tuh kumaha maneh bisa buat can daharnya bukan encan kayak minum kopi kita tadi ge bingung. Tapi ari beas boga maneh. Ari beas mah aya, ngan magicomna urang mah eueuh. Umah mah rek nyamu teh gara-gara teu boga magicom. Heuh. Matak teh nyamu. Urang mah teu nyamu teh gara-gara teu boga beas. Kumaha tuh nya? Arek ditukeran beas jeung magicom. Beas urang? Heeh. Urang magicomna? Urang magicom kamanehkeun. Beas tuh, bae ame urang bisa nyamu. Mana atuh menta heula beasna? Heula. Sakalian we urang mah. Tuh. Beasna oge sakieu-kieuna, mahi meureun lah ari keur nyamu soranganeun mah. Mahi, bisa segelas segelas. Sacangkir? Mahi keur soranganeun mah. Heeh. Maneh butuh iya mereka butuh magicomna eueuh keun bae lah tuh engke magicomna anterkeun ka dieu oke kurang dia heeh bingung atuh da ieu kumaha urang can dahar da sarua urang oge awak meuli wayah kieu mah pamana atuh da geus eta lah samu heula ngan urang magicom ka dieukeun meureun heeh oke kurang cokot heula magicomna ka dieu heeh sakedeung da buan bisa nyamuk anu mah itu nya sangeus raketan kulit beuteung atuh da buka teh tibang kopi jeung udud itu aya dahar kan aya tuh biasa aja anu mah aya beas bisa nyamuk lah kulina ieu teh sarbange teh lapan manten atuh ieu mah untuk magicom ni dia kayaknya gemeni aing untung aing sih nu bogan beas jadi bisa ngejo baik kok aing urang bere ieu bae magicom mah penting urang bisa nyangu ayeuna ya magicom teh gila teuing aing nyokot magicom ge depan kudu leumpang meureun kudu ngabili ya tuh segala kudu dikaluarkeun deui itu ieu teh hirup teu hirup sungkos jelema wae hirup oh maksudnya hurung henteu kitu ya hurung atuh pan sok dipake meureunna geus bagus keneh sok anu gerang ngejo mana urang nek ngejo aing geus lapar urang rek ngejo heula heeh geus ieu ngarket kulit beuteung mau urang geus ngadaran dek kieu dah bisa lah nyangu ayeuna mah ripuh tuh menit boga magicom acan alah
Siap pegat. Kaning nu batur aing bingung kumaha. Wah edan. Kumahanya euy. Duh aing kudu ngagantian atuh meureun kieu carana mah. Jeung make segala kudu mulag deui aing magicom teh aneh aingna. Kumaha aing nangan uang keur ngagantiana. Oh tapi imah sigana kurtibang nyamungkeun kabelna hungkul. Bisa lah diomean lah. Patokan hurung we. Heulah urang omean we samungkeun. Batur ieu, tapi salah moalnya. Lah, moal lah. Ngejok dulu aing. Kelak. Aing rek ngejok kumaha pan meureunnan. Magicom teh kur boga hiji-hijina. Aing kalah dinyamkeun ka si Nunu. Aing lieur atuh meureun mau ka ngejok-ngejok keneh meureunnan. Be antep lah. Cenah beres lah mah ngejokna. Kayaknya beres bae urang cokot dia urang inyam deui. Duh aing moyahna meureun ieu ditahan heula lapar ya. Ulah ka ngejok. Ngejok kana naon aing teh tuh. Gas pan beak meureun deui. Udah guan heula senang geus si Nunu ngejokna. Geus lah bisa deui anu dipake lah. Ayeuna mah urang coba adalah nyangu. Tadi biasa kamana tadi teh biasa tadi dieu. Hei, pan ku si Barnet tadi teh dibawa jeung karung-karungna. Aing mah ngejo meureunnan. Buah edan. Atuh aing teh ari-ari aya magicom oge ari biasana eueuh mah. Sarua we ieu mah ngejo meureunnan. Ieu mah keukeut we beuteung teh kekarabakan. Aya magicom eueuh beasna. Aing sabang saning dieur hungkul. Nu, naon deui? Aing urang poho aing kos nu lieur ternyata. Ayeuna beas geus aya ti maneh, aing magicomna dikalah di ka manehkeun atuh urang bisa ngejok kumaha. Aing canda ngejok teh. Pogo aing dipikir-pikir mah kos si Dono wae. Aya urang ge magicomna beasna pan dibawa ku maneh kabeh. Aing ge sarua teh bisa nyangu keneh. Emang maneh eueuh deui beasna? Sakitu-kituna pan tadi gicep urang jebikeun dengan jeung karung-karungna. Oh, atunya. Atuh meureunnan teu ari-ari. Kumaha atuh nya euy? Jiwa aja mah. Da eta mah lah duaneun urang dahar mah. Nya. Biasa mun pasak mah. Ayeuna mah kieu we urang pasak we teh urang kadiekeun deui we eta magicomna. Ku urang pasak teh urang nya. Engke ku urang geus asar di goroan maneh. Tapi urang mental sanguna. Urang mayor, urang duaan. Engke ku urang di goroan geus asar mah sanguna. Aslina teh nek mere. Atuh si atuh mah wae narek dilu ge hayu tuh moal di ditu ti kaasak ke urang dahar bebarengan. Baedan. Sok cokot lah magicomna ku urang pake lada. Urang cokot lada di dieu magicomna. Aing teh ceng teh di jalan teh lieur. Korek nyangu. Ari magicomna dibikeun ka maneh. Ai biasana geus aya magicomna atuh sarua jeung bawang meureunnan. Pugu urang oge lieur cek teh aing beasna ku si Barnet kok. Mana beasna eueuh nya. Kalau saya kenapa daripada kitu daripada urang teu nyangu pisan. Aing mah kieu urang dibawa deui ieu teh nyanguna teh urang. Urang geus asak di bejaan maneh. Nya, awas ulah henteu. Urang balik lah urang nyangu kena. Step kuat ya rakyatan tuh. Mata tadi we atuh cek urang mah nya si Nunu teh atuh. Pangnyangukeun gitu. Ke minta asakna meureun. Aing mah kudu bolak-balik ieu hayu. Entar antir ka itu ka dieu magicom hayu. Atuh kaliereun. Kalau dasar kudu aya lalakon meureun Sekarang aing bisa nyangu dong.
Nah makanya beledug. Bawa edan.